Kami di luhuren Munara Lonceng, Rusia wewengkon Vladimir, Desa Semenovskoye, Gareja of Our Lady. Munara Belbata boga tilu tiers. Di platform luhur Munara Lonceng anjeun tiasa ningali jauh pisan. Kami nangtung dina lantai kaya anu enggal. Yeu tangga kai. Urang turun. Urang turun tangga kai anyar. Urang nuju ka tingkat salajengna. Tingkat yeu oge didamel tina papan kayu. Jijien rada anyar. Lantai kayu henteu saluyu sareng bukan luar. Tumpang tindihna kudu leuwih luhur. Dina ujung handap nices bata ieu. Tapi tumpang tindihna dilakukeun dina tempat anu salah. Hayu urang ka tingkat handap. Dewi urang ninggali flooring kai. Di handap aya lantai kai. Sarta di luhur aya siling kai. Duanana lantai kai dijeun anyar pisan. Tayatan da tangga bata. Nah arsitek ngarancang menara lonceng tanpa tangga. Jong Dewi urang tingali ngan hiji lantai kai. Henteu aya tanda-tanda yen aya kolong bata di dieu. Nices dijeun dina tembok bata. Te nices tewing leutik turdet. Moal aya fastening dipercaya pikeun balok. Hayu urang turun. Dewi sapanjang tangga kai. Tangga lungkawing pisan. Teu merenah pikeun naik turun tangga kitu. Urang turun ti sawarga ka bumi. Balok-balok kayu ditetepkeun bengkung. Dina hiji sudut. Yeu bener dimaksudkeun salila pangwangunan. Munara lonceng boga 4 deke kaya anyar dijeun. Dina waktu nu sarua teu siling bata tunggal. Henteu aya tangga anu direncanakeun ka luhur oge. Naha teu aya siling sareng tangga antara tingkatan dina munara bel Rusia. Naha pembinangan poho. Atawa yeu dimaksudkeun cara kitu,